Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa biniyati qot'is sholati lan samalihe kalawan niat megataken ing sholat. Wa bita'liqi qot'iha lan samalihe kalawan nyantelaken ing pegate salat. Wa bita'liqi qot'iha lan samali kalawan nyantelaken pegate ye salat. Kalawan nyantel atawa ngagantungaken ing pegate ye salat. Wabit taradudi lan samalihe kalawan mudar mider dorope mudar mider pihi ing dalem qot'i. Wabiniyati qot'i sholati jeung deui batal salat ku aya niat mutuskeun ngabedokeun megatkeun kana salat nuker ku urang dilakonan teh ke dipigawe teh. Nah, eta batal. Naon aya namun tama di antarana anu aya namun tama osok megat aya namun tama kana salat sok mutuskeun salat. Ya aya namun tadi antarana di mana-mana aya namun tama urang begitu aya namun tama keur aya kajadian keur aya namun tama kajadian kasus anu pikaruaseun aya namun tama urang mungkin di dinya nyaeta moal diteruskeun salat teh moal diteruskeun salat teh ku niat moal diteruskeun salat geus batal. Najan ari salat nama tuluy. Najan ari salat nama anggeus ku niat teh geus batal. Jadi kudu jajim we niat mah, kudu pas. Ulah aya namun tama niat-niat lain eta teh nyaeta mengkolkeun tina niat anu jajim dina salat. Niat pengkol. Najan aya namun tadi pengkolkeun kana salat anu sajajar jeung salat eta. Contohna kitu tah, contohna. Model urang aya namun tama boga kawajiban salat lohor nu eta. Jeung boga kawajiban salat lohor anu geus kaliwat. Kodoaneun nu eta ada ngaranna urang geus niat tadina niat salat lohor kodo usolli fardhu dhuhri arba rakaat jeung saterusna kodoan lillahi taala. Allahu akbar. Dina tengah-tengah aya namun tama salat Allahu akbar jeung saterusna komat moal terus kodok teh rek niat ada we ayeuna mah da geuning bar jamaah eta dialihkeun ayeuna mun tama diputuskeun tina niat salat lohor anu kodok tadi diputuskeun tina kana niat salat lohor ada nu ayeuna batal salat. Jadi kaditu teh jadi batal ayeuna salat mah teu kudu diputuskeun mutlak wae. Najan nyata dialihkeun niat pengalihan niat batal. Wa bitaliqi qot'iha jeung nyaeta ku niat ngagantung-gantung nyantel-nyantel yah taklek teh ngaluman lamun ngaandai kata gitulah. Jadi andai katana ngalamuna kana mutuskeun salat kana sesuatu. Baik aya namun tama kana hasilna sesuatu najan aya namun tam mustahil cek adat teu contoh seperti aya namun teu keur salat
begitu aya namun teker salat sok aya kekelemengan sok aya namun tamata sulul sargelesir aya kana hate urang keur aya namun tama boga cita-cita boga kahayang aya arep-arepaneun bos kana salat dah naon aya namun tamulah najan aya namun mustahil ya mustahil tato mun barudak ngora ieu mah barudak ngora begitu aya namun boga kabogoh bawa aya ka salat mun kabogoh aing tarajol keur kieu teh kitu teh pada aya namun najan ayeuna eta teh ngayalna teh kieu geus ningali ayeuna artis dina ayeuna TV atau ayeuna dina ayeuna mun teh HP kitu bogoh mun si eta tiba-tiba tarajol we datang aing moal diteruskeun salat padahal ayeuna ngalamun anu jauh-jauh jadi lamun ku adat ku kebiasaan ya mustahil gitu teh wae teh naon gitu teh tarojol ayeuna nyampurkeun ka urang bari ayeuna mun teh ngajak ayeuna mun teh kawin ka urang gitu tah padahal eta teh mustahil mustahil naon wow henteu komo ayeuna mun teh ieu ayeuna mun teh naon istilahna faktor sosial lain faktor keluarga gitu ayeuna mun teh faktor hubungan itu dipake ngalamun dina salat aing mun si eta si artis eta tarojol ayeuna mun teh nyampeurkeun ka aing keur kieu ngajak kawin gitu teh moal diteruskeun salat teh gitu batal we salat najan ayeuna mun atawa kieu meureunan ayeuna mun anu mustahil teh teh kagok ya mustahil teh ayeuna mun teh lamunan meureunan gitu tak lek teh lamunan aing mun keur kieu teh keur salat ge tarojol anu mere duit ayeuna samiliar aing padoa salat teh gitu jadi masing salatna lanjut oge geus batal ku eta teh ku ngalamun eta teh matak ieu salat tong satu ngalamun jadi ayeuna mun teh ngalamun eta gitu ngalamun eta jadi ngalamunna gitu mun aing kitu ieu salat dan dipegakeun gitu tah aing ngalamun teu berkaitan kana mutuskeun salat mah ya ayeuna lain alus nya teh goreng gitu kan sok datang kitu kieu datang lamunan ayeuna bangsa urang mah kitu aya teu dikaitkeun teu digabungkeun kana putusna salat mah teu batal ngani lamun kejadian gitu ieu salat deuk dipegakeun ta eta lamun ayeuna mun tah mah ieu si itu nu boga hutang ka urang anu hese teh mun tiba-tiba ayeuna mun teh kayak geus salat teh tarojol we datang ku aing moal teruskeun ieu salat teh ngalamun karana itu ngalamun ayeuna nu karana itu jadi ayeuna mun teh lamunanana walaupun lamunan ieu teh lamunan anu mustahil mustahilna mustahil adat mustahil aya dua aya mustahil adat aya mustahil akli aya mustahil cek ayeuna rasional mustahil cek syara cek akal mustahil ayeuna cek adat mah kieu model ayeuna mun tang urang teu teurang dikadek tah mustahil teh kan mustahil naon emang urang batu gitu emang urang besi gitu tah jadi lamun ayeuna mun teh menjelema teu teurang ayeuna mun teh dikadek teh eta teh mustahil cuman mustahil naon adat dan akal jadi bahasa urang sok aya bahasa teu masuk akal teh lain teu masuk akal kita sabenerna mah hartina anu sabenerna mah ya teu masuk ayeuna mun nalar urang gitu jadi ayeuna lain akal anu sabenerna gitu da lamun ayeuna mun akal sabenerna kieu eta ayeuna mun si bedog bisa ngadekna bisa meulahna bisa ngarageutkeunana bisa motongkeunna kana sesuatu nah aya kekuatan tersendiri nu aya dina bedog atawa aya na kusaha beulahna teh pegatna teh potongna teh raheutna teh lain pancek akal mah kusahanya ku Allah lain ayeuna mun teh ku kekuatan bedog eta anu ayeuna mun teh motongkeun mah Allah memotongkeun mah Allah tah teh mustahil lamun ayeuna mun teh jelema teu teurak dikadek cuman mustahil naon
mustahil adat geuning aya anu nyaeta kaluar tina adat nu kaluar tina adat teh disebut teh khawarikul adat gitu ngaranna teh buat aya namun teh batur mah biasa na umumna ari di kadek begitu teu kitu potong ai jelema ieu mah di kadek teh aya namun teh mah teu geuningannya jadi ai akal mah kudu pasti tapi ya geuningan aya jadi eta keluar tina kebiasaan karena khawarikul adat jadi mustahilna lain mustahil ada lain mustahil akli mustahil adi mustahil secara nyata adat atau naon deui mustahil aya namun tama adat teh mustahil nyaeta jelema bisa leumpang dina cai mustahil jelema jadi ketika aya jelema bisa napaksakan gitu tah eta teh ayeuna sesuatu anu mustahil cuman mustahil adat da geuningan ayeuna aya anu kaluar tina adat eta maka disebutkan khawarikul adat geuningan aya tah gitu termasuk aya namun tamah sangu bisa ayeuna ngawarkeun ye talajumna antara aya namun tamah sangu aya namun teh eta lain talajum akli ieu lain hubungan anu secara akal tegasna pasti da aya namun tamah jelema aya namun tamah anu dahar wae tapi akale lapar berarti eta teh ayeuna hubungan sang kana wareg teh lain hubungan akli hubunganna hubungan naon adi adat kebiasaan malah sebaliknya aya namun tamah kieu deh da aya geuning jelema teu dahar-dahar gitu tapi geuning aya namun tamah kuat we gitu tapi aya namun teu paeh-paeh da anger aya namun teh jaga berarti ya hubungan aya namun teh makanan nu asup kana beuteung sehingga jadi wareg eta hubungan adi lain akli secara kebiasaan kumpul nah kembali karena pokok jadi lamun urang keur salat tuluy ayeuna ngalamun kana sesuatu lamun kitu aing moal diteruskeun salat lamun kieu aing moal dituluykeun salat tah ku ngalamun eta ku naklek aya namun teh eta teh geus batal salat teh geus batal aya namun teh salat geus batal kecuali nyaeta lamun ceuk aya namun tamah ieu ngalamunna kana sesuatu anu mustahil teh mustahilna mustahil akli teh adalah mustahil syar'i maka eta mah teu aya pengaruh teu aya contoh mustahil aya namun tamah mun salat anu 5 waktu robah hukum jadi teu wajib aya namun tamah ieu deuk dipegangkeun salat teh mun jadi teu wajib mustahil naon eta akli bisa jadi aya namun tamah salat 5 waktu jadi teu wajib secara akli secara sahih aya namun tamah geus tertentu genah urang atuh geus moal aya naon atau aya namun tamah umpamana kieu mun arak minuman keras jadi halal gitu aing teh dipegangkeun salat teh mah tuliskeun nah eta teh aya namun teh mustahil minuman ayeuna keras anu geus qat'i anu geus aya dipaskeun di Quran tuluy jadi naon jadi halal mun lancur mun jinah jadi halal moal diteruskeun salat teh eta teh ngaranna teh mustahil akli jadi lamun keur salat ngalamun anu bieu aya pengaruh da moal terjadi gitu moal ayeuna mungkin terjadi gitu mungkin ayeuna terjadi atau gitulah nu terjadi teh lamun ayeuna mun sama Allah ieu jadi ayeuna mun sifatna jadi sifat hadis gitu nah eta ayeuna mun mustahil akli sakit jadi terpengaruh lamun ngalamun kan mustahil akli nah seperti itu ya dina aya namun tadina tengahna aya bi usuli syai'in walau muhalan adiyan la aqliyan li anna awwala qad yunafil jajma karena mustahil adat mah kadang-kadang bisa
nganapikeun ngalainkeun kana pastina niat kita menghilangkan karena kepastian dina niat sakeun aya niat kudu pasti ari ieu lamun liimkani wuhi karena mungkin terjadi tuh anu mustahil anu secara adat ya beda jeung anu kadua nyaeta mustahil akli fa innahu la yunafi mustahil akli mah teu matak nganapikeun ngapilainkeun nyaeta kana naon kana kepastian dina niat jadi orang mah sia-sia percuma ngalamunkan mustahil akli percuma jadi tidak pengaruh karena sahna niat di adami imkani wuhui karena henteu memungkinkan terjadina wa mislul mahalil akli jeung eta bangsana mustahil anu bangsa akal al muhalu syar'iyyu ari mustahil anu bangsa sarua eta ge teu pengaruh lamun ngaluman lamun ayeuna mun kana perkaraan mustahil cek sara. Qala Muhammad al-Qurdi parantos ngadawu saya Muhammad al-Qurdi radhiyallahu anhu dawahanana wa yusawwaru hada bisa digambarkeun dibayangkeun ieu nyaeta nu naklek ayeuna mun tama kana pegatna salat teh bima idza nawa nyaeta ku perkara ayeuna mun tadi mana-mana nganiatan si jalma ta'liqot iha kana ngagantungkeun pegatna salat aw takallama atawa ngomong ti jalma bihi nyaeta kana naklek pegatna salat wa wajahilun ma'durun ari manehanana nyaeta jalma ayeuna mun teh bodoh ayeuna mun teh mah payakunu mangka aya naon al itu ngabatalkeun fi haqqihi dina hakna jelema anu bodoh madur min haitsu annahu ta'liqun eta tina sisi naklekna ngalamuna lamin haitsu qaunu lafdon lain tina sisi ngomongkeunana liktifarihi karena aya secara ayeuna ngomongkeunana kana perkara anu eta mah keur jalma ayeuna mun teu anu bodoh nyaeta dihampura ngomongkeun perkara anu matak ngabatalkeun kana salat nu teu nyaho dihampura jadi dihampurana nyaeta dina sisi ngomongkeunana aya dina sisi ayeuna mun teu naklekkeunana mah eta batal tuh wabit taroduri nya kitu deui batal salatku manog mayong pihi dina masalah menggatkeunana salat kieu ta eta mah kemungkinan kieu lah nu kira-kira ayeuna mun kabayang kira-kira ayeuna kabayang mah urang ayeuna mun teh keur salat parojol ayeuna mun teh mah aya tamu agung tamu ayeuna penting aya salat pila keneh kemungkinan ayeuna aing teruskeun kitu salat ulahna diteruskeun izin mangkami ieu tamu agung ari ayeuna mun teh mah ari teu diteruskeun ayeuna mun teh mah ieu keur salat kitu nah teruskeun ulah teruskeun ulah teruskeun pegatkeun teruskeun nah eta teh batal jadi kudu lempeng ayeuna mun teh aya keur salat mah kitu aya keur salat mah ayeuna mun teh lempeng ieu teh nyaeta berlaku dina salat fardu berlaku dina salat sunat cuman aya dina salat sunat namun dibatalkeun teh ayeuna mun teh mah teu haram jadi teruskeun teh aya dina salat fardu mah ayeuna neraka megatkeun salat fardu teu meunang ayeuna megatkeun salat fardu mah atawa mun baheula nu kabayang teh ayeuna mun teh mah kieu begitu ayeuna keur salat popoean di luar ger hujan ngambil ayeuna teruskeun kita nya salat teh nya atawa teu hujan kan kebayang kahujanan gitu nah lamun keur salat fardu haram lamun keur salat sunat teh naon geus sakalian da karek niat merubah-rubah kitu geus batal
urwa aya nu ngambil sikap batalkeun da aya lamun keneh waktu jeung pesing aya namun teh mah teu digawe oge da aya moal neraka lamun kira-kira gitu silahkan bebas dina aya namun teh puasa sunat dina salat sunat diputuskeun teu diteruskeun teu neraka lamun dina salat fardu puasa fardu tanpa aya namun teh udud teu meunang diputuskeun di tengah jalan menang wa bi ayyam dia ruknun ma'a syaqi wallahu a'lam bissawab.